Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Al-ayah Allahu a'lamu bi-muradihi. La yuhibbu hante terus bersenang demi karasa usaha Allah Gusti Allah al-jahra kana tarik maksudan nembrakeun bisuki kana kagorengan minal qawli dina pangucap di seseorang ayu akibu ali Allah tersebut latilah melayan begitu Allah bendu namun Allah bendu berarti kalituna bisa ngalahirkeun siksa di Gusti Allah namun teu dihampura di Gusti Allah nembrakeun ngomongkeun batur itunya ngomongkeun kagorengan batur ai ngomongkeun kaalusan batur mah aja ai beunyak ngomongkeun kagorengan batur illa magzulim kecuali ilaman kecuali jama zulima andi dolim ijab fala yu'akhiduhu bil jahili ali jaman izolimah itu henteu jadi bentuk Gusti Allah lamun nembrakeun kagorengan jalma zolimna. Maksudna dolim teh bisa dolim ka urang, bisa dolim ka umat. Yang aya ka urang, yang ka urang gitu. Kecuali jalma anu nganiaya al-jahal kenarikeun teh nya nembrakeun narikeun gambaran kumaha bi ayyukhbira an zulmi zalimihi wa yad'uwa bi ayyuwa alaihi bi ayyukhbira tu gambaran yang ngabejakeun eta jelema anu dizalim an zulmi zalimi tina padzaliman ti jelema anu ngazalim ka manehanana itu dina berarti ieu mah dina kasus-kasus dina nalika lamun keur dina peradilan pribadi berarti di peradilan. Oh, ya. Jadi batur zalim ka urang terus non di aya dina peradilan tadi ieu keun batur dibejakeun sejelas-jelasna lain ari teu diperlukeun mah aya keperluan pengadilan kajenting teu dibejakeun oke keterangan yang bangun keterangan sok sanajan matur dolim ka urang sebelum dibeja-bejakeun saya teh tolongna sakaing teh ai abehna lamun dina peradilan ya kudu di bahkan di ayat wa alaihi kemarin pun ngadoakeun eta si jalma nu dizalim alaihi ka jalma anu ngadolimna ngadoakeun bae itu ge henteu jadi doa aja dina ngadoe pada jadi kadenya ulah dolim ka batur teh bisi jeleukan salah sahijina doa anu henteu ditolak ku Gusti Allah teh dakwatul mazlum jalma anu dizalim di mana-mana ngadoa ka Gusti Allah sa itu diijabah ku Gusti Allah doanya terdolimi teraniaya aduh ayeuna ulah ngomong tarik maksudna ulah ditebrak-tebrak itu kecuali memang diperlukan dina peradilan. Ai ngadoakeun gorekan zalim teh percuma adanya itu jadi manfaat ka urang. Da lamun aya jalma zalim teh teu aya hak pikeun urang pikeun males padolimanana. Panikane ngadoakeun alus terus eta bisa kawin teh. Dolim bae mudah-mudahan Gusti
disolehkeun jadi bager akuring teh. Eta kan lamun kitu mah alus lain. Karena jadi ieu lamun diijabah doa teh manfaat ka urang. Coba Allah si eta kitu pagawean ka aing teh didoakeun ku aing sina purut gitu kan. Kalau jelema purut manfaat itu ka urang. Ya itu. Meninggal didoakeun alus teh. Lamun punten lamun situasina lain dina peradilan umpamana teh urang ke ieu biasa dina sapopoena teu nyambeurna si anu ulah kaksan kira ngadolimi ka urang oge ulah kecuali tadi dina peradilan memang diperlukan bisi teh ngatakeun dina bebeneran tadi dina sapopoena nah aing ngomongkeun kagorengan batur lamun bener teh gibah disebutna teh teu nya lamun bohong ya fitnah sebenarnya. Halus kan dengan dua benteng halus itu tukang goreng. Ya, ini dia doakan ya ameh manfaat di urang. Gusti si eta hese pisan kana bayar hutang. Baheula teh layar di baheula. Mudah-mudahan Gusti sing dibeungharkeun sing diberikan rezekina sing disolehkeun atena ampe bayar ka urang teh gitu. Si eta hese dina teh bayar ka hese cenah. Ya kitu mah malah bayar aya kitu. Kalau mabrik didoakeun mabrik pisan. Wa kana Allahu sami'an 'alima wa kana jaluka sallallahu ta'ala sami'an dan maha lima kana perkara yuqalu diucapkeun perkara 'alima Tuhan maha uninga bima yaf'alukan apa perkara digawe in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allah kana 'afuwan qadira. Ai kuntu lamun mah nembrakeun aranjeun kabeh khairan kana kahadean nyata nantina amal-amal mah ade tukhfu atawa nyebutkeun anjeun kabeh kana amal halus laek lamun amal hade rek ditemplakeun disebutkeun aw ta'fu atawa lamun ngapura aranjeun kabeh asuin tina padoliman ti batu fa innallaha kana afuwan qadir. Baik Allah maka saya sudah bersama takkan aku Gusti Allah eta afuan dan anu sahampurana qadirun Tuhan maha kawasa. Nah amal mah teu kudu hayang kanyawan ku manusia ku manfaatna nya. Nah berbae alus jadi omong bareng jadi ngomong. Mikirnya ka Gusti Allah we ka Gusti Allah mah erek susulumputan ti jelema erek tetep berakan ti jelema anggar kauningan ku Gusti Allah. Termasuk perkara-perkara anu aya dina jero hate kauningan ku Gusti Allah. Sing hampuraan nya da urang gede doraka ka Gusti Allah oge Allah mah maha hampura. Urang mah didolim ku jelema teu sabaraha. Tapi lamun ningali kana kakuduan posisi jeung sagala rupa mah jelema doraka ka Gusti Allah itu luar biasa. Lain jelema kafir mah jelema mukmin ge doraka lamun dek dihitung-hitung mah luar biasa ka Gusti Allah. Gorengna batu ka urang dibandingkeun jeung gorengna urang ka Gusti Allah. Kunta syukuran padahal mah kabeh ti Gusti Allah. Bruk-bruk bae bageur ka gila-gila Gusti Allah teh. Itunya. Terus kungabangkang ka Gusti Allah padahal mah kabeh urang teh kabeh ge Gusti Allah. Sok goreng pisan urang teh ka Gusti Allah. Ya, tapi Allah mah lautan hampura. Maka urang oge anu didolim ku batur
tepira da batur eta lain urang padahal nya itu batur eta lain urang tapi batur ngadolim ka urang ngabangkang ka urang nya kudu nurut ka Gusti Allah kudu hampura sok sanajan aya hampurana Gusti Allah mah coba gila-gila eta nya coba gila-gila urang mah teu pira didolim ku jelema teh sakitu tapi jelema eta mah barakah ka Gusti Allah eta nya tapi Allah Maha Pemurah. Masalah sebetulnya. Sallu ala Nuri Ahmad Nuril Mana